wae umpre teh beda ya duit nah tuh. Lebar cek kita anggur pakai di imah Cara cuma rapenya 100.000 teh asa cara rapenya nulen teh nya siga abi dambung nulen teh itu sok ngajak wae da una eta oge cara rape ieu cek cara rape jeung duit lebar asa geunah cicing di imah bagi kur jajan naon ning ka imah anger baherong di ditu jajan oge nya alah asa karasa duit asa karasa lelah we asa teu bahagia mun mun teh lieur asa lieur aduh ngeunah mah cicing di imah we geus pareres imah bareres gogolerana sabi minggu ge balik segenap ulina hayo ka mana kayak itu buku terane ke Garut ke jalan anyar tuh ke Garut heuy atuh boga mobil ieu mobil alus atuh kulilingan hayo boga mobil alus ieu kenaon atuh dipake ieu sekarang kan jeung beak duit teh nur bae aya duitna tuh lamun itu dibere tareng keluaran lamun ulen-ulenan teh boga duit karek mending cek dipake sehari-hari awet karena sehari-hari mah kan aya deui jatahna meureun beda lucu di bawah hidang di udah setan terus tenen tuh ada yang geus tenen mah nya tuh bakal hidang jadi monok oge kita dicokot ke inungna ke sore dataran daek ngadat lamun monok di dia sok cerik tara salah hidang terus bisa teh nah lebar bisa bisa tanamnya bisa gini tebaran orang warna kurma padahal ada megar ayahnya suka tinggal ekor menyerepot nah daging kulit kurma kulit nyerepot di sisi kerepan loba mah di siaran mah nya lieur ada nyokot kutu teh nu mana heula ada tinggal itu untuk naon ieu aya acing bara retak gini kan kali ya ningalikeun kemarin lihat gitu datang isuk-isuk beberes di masjid dalapan isuk-isuk teh iya mau bagian Jumaah Jumaah nah keliling sekali awang teh beres satu limaan ulun dah henteu dikidung saha mah kitu ibu-ibu teh ngarah bararesi ada kidul mah tara bararudak mah
kan di dia baru udah salolat duha apa sekolahan di mana sekolah TK jeung SD sekolah ini dari negeri TK swasta SD swasta ini TK jadi salolat kelas aya nu sekolah ka dinya asli ya kan jarang yang sok haji kurang makan yang pisahan kurang dia ayah di dia kalau bana mah karantun nya ran terus baheula atuh jeung negerinya aya nu Farina jadi di karantun sarakala biasa teh para rogo sekolah anyar kitu jadi di mah ieu sekolah bak sarung tak urut eta sarosikeun kana karep teh para ge salat teh nya heeh para ge uli moal poe dibersihkan WC naon anjir kebersihan lain aya nu modoa ieu kababaya cat aspek mah ya Allah cek teh atuh kudu dijaga masjidnya atuh kebersihan anak tak mah poe dibersihkan narajis da baru udah detik kemudian baru kepikirannya orang atau apa anu ieu na buru Ibu eta mah sahan urang Rantun Ibu Irma teu ngaguruan deui mah nya Bu Irma SD TK baretung aya Ibu Irma Ibu Fitri mah aya ken Ibu Anjeti ngaguruan keneh kitu tiga henteu nya bukan tuh Andri cai kan datang beli isu-isu dan mukanya muka kalau isu kemudian ada asok debel kumaha itu aya mah ngaliwat ka dieu kudu nama isi ulang gitu kudu boga HP nya di SMS kan bisa eta mah eueuh leungit kudu mau HP na teh ieu can nuna deui ka karek mangi ayeuna nomor anyar mah itu tina kupon jadi SMS ande ieu cing nomor anyar can disimpen hese bisa temukeun tiluanana kararosong si Andri ngaliwat wae Kebelang sok dibel wae efek teu aktif anu mau cenah HP-na Dian, teh bukan teh. Teh Wiwi. Teh Wiwi. Teh Wiwi Mang Dede. Ai kagedean anak kakolotanana. Ka orang Bumbulang kita kawin teh. Baheula teh adu-adu ku wa. Berang sabaraha tahun? 10 tahun tapi. Enggak budak hiji itu mah. Eta anu kamari kawin. Tapi Mang Oris sih ke anak sorangan nya. Ada juga kayak itu. Jadi mana ada kain juga kain sorangan. Kita ada lengan 2 tahun. Tangging iya oke suka bobogohan dan itu teh. Gitu. Oh, tangging balik di Bandung. Tadi langsung ini deui jeung si Mama. We datang ke si Mama. Mama telepon dari bere, efektif bisa boga. Dina telepon, we bobogohan. Amplop-amplop teh ada kawin, ka dieu balik teh.
Tapi kira balik kurang balanya pakaian orang kawin cek saja ya di polis untuk balik kawin bayang penting manya orang bisa mimun gede kawin balik teh wata teh ti mimiti nganalakon manehna hayang kebalik-balik tadi bagus nakeur cacat kawin obes ngarian duit eta cocok ngar barang iya karana budak cucun nah ada mui yang ingit deui we ka Bandung orang mah ayo kayaknya si mama datang ke si mama potongan yang balik deui ah teh kunaon pisan teh jalan jadi ngeribu ini subuh balik maghrib dengan bokokongan orang di rumah nyir tani sok ka sawah teh biasa ke sawah deui ai parelahan sator sorangan tanu pengalaman ku sorangan jadi eueuh keur muruhkeun nya mending jelemana palarinuh di areusi di sorangan 2 poe lalaki nu nyaplak jeung ngeunaan bini ieu tanu karena alhamdulillahnya senang ya iya kamana-mana keun masalah fisik menu penting banyak dasar laki mah teh orang menda geus kawin meureun ku kasep nu kunaon sok ku kanyaahna masa eueuh deui besok salaki nyaan perhatian hati tekok tengarina urbancang pariksa hai mah pariksa mun kabatu cik teh ieu orang banyak wae abis salaki kitu sarua nom orang teh karena suti kecoblak arabi mah santai mah teu gering nya cek salaki teh pariksa abi mah tara langsung dipariksa teh pariksa atuh cenah bae tuh cek ari kersehat jempling ari gering riweuh kan we antep da kuat kan abi teh atuh sing bari ngagoler urang teh takomoy ngagoler pariksa buru-buru setik pariksa kan we heula cek ngarasakeun kayak geus biasa-biasa ting hodang karek pariksa itu mah kudu buru-buru lain abi gitu ngomong terus lagi sok coblak periksa aja salagi di cenah ini riweuh teh anu geuringna abi nu riweuhna di dinya cek warna eta cabe di ka Jakarta gana usaha hah di ka Jakarta gana tadi bagian tadi kadi karek kamari dan 2 poe ewang didaekeun deui sorangan ka ditu teh wah jeung mawa maturan ngarah mawa ngadongeng melama tadi balik sorangan di Jakarta bongkar teh balik sorangan nu ngawal dicuekeun deui ngirukeun mobil batu main nama bang tadi sorangan pas malam nya kalau ada can aring cuan karek aranyar kene can mah dua dari waktu 15 tahun ke depan itu teh aing sieun cuan mana Dian oh geus si Fatimah Bang Bojong si Yaya encan canang encan Tamim teh Tamim Fatimah mah si Tamim ka eta teh jadi kakak ipar abi Tamim teh eta geus minantuna geus 4 atau 5 nya minantuna ieu lobana budakna hiji 2 3 5 minantuna budakna 7 Yayah budakna hiji Yayah loba ya buat nanti deh ke urang mana sih Yayah ke urang Jebulakan
gerba ning bareto keles teuing ayeuna mah yang gede si ade naon Ade Rohimah heeh tah ade Rohimah laloba ada budak Bismillah teh tua. 3 lalaki geus baroga budak incuan naon ieu na nah sudah budak teh budakna nu karawin ini geus incuan Incuan kita atuh vitamin teh lalu tikane nah incuna ge lalu tikane enggak incu heeh incu hungkul beli incuna 5 berarti budak nu 5 mah kawin itu kawin karek 2 oh incuna teh 2 teh 5 alah geus loba dah henteu dikarabe atuh langsung harame ya deui da ieu mun ajengan ka ajengan kaborosan kabolosan aya bahasa kaborosan kabolosan ya ke abi teteh cenah buka budak teh capek ceng geus tilu batur cenah budak geus kieu deh capek ceng nah enak ceng ya ogen ya roga ari ya nah cenah ieu budak geus gede san adi-adi jadi abi nang serius teh jadi geus kurang tanan lain kita budak detik keneh orang mautnya geus kolot kieu mah karunya ada geus kieu deh makan atuh teh akan geda geus bisa marawa manehna baik teh dua oge cing gede milik cing sarehat cing saroleh umur cing saroleh cing saroleh utamana rame ini bapak nah ka indung jaga ka indung ka bapaknya ka indung ka bapak oh bagian ngusingkeun nah budak teh tidak di kumaha entah asal boga budak budak geus gede teh asa beki hariwang tetehnya hariwang da asa beki ratu dagdig duha teh mencan balik sekolah bah naon kemana ieu para rukuh teh ayeuna mah itu ge ngaji mun kapageun teh nur bah mamah mah cicing tong ngapageun jeung sabarang aya batur sinajwa ngajiana di mana kan di kidung oh di dinya biasa suka papageun bisa teh gitu ning itu ti asar teh balik teh jam 8 sampai jam 9 balik na sana ayeuna mah ulaheun cicing we si mamah mah geus gede cenah teh terus hai tadi nah malah teknis umum di papageun pada aya batur atuh bae ade dak kana gara segede 4 kelinci deh tadi segede mah nya ngeun sorangan antuk nah yang ka dieu dianterkeun ke indung yang ka dieu kasih apa murid bari namun teu digugung ada ada budak apet ke orang sok nyaah orang ramun teu apet temalnya rorean datang akhirnya teh ngagalen orang dijajahna di naonnya bandung moal enak kan ulah bangsa sosis di kala itu bangsa susu kunaon makan teu mana apa bisa eta teh dirawat si sunatan teh kakul disunatan ki nyeri eta budak teh pariksa we ka helmi dokter bae teh disunatan cenah ieu aya nu halangan banjeur alamat itu nyali teh beureum di korekeun kitu si kanyutna
langsung we disunatan teh nur teh hajat teh naon bahaya dah tuh wajib. Kayak numpang syukurannya. Penting bodak bersih. Rek sia 5 poe disunatan. Heeh. Geus ieu Bising wae nya di are. Bawa deui dirawat jadi teu. Jadi duitna ieu udah. Aya nu cek cari cageurna deh. Nah, ini di puskesmas ge hayang seuring we ningali budak jeung ieu di isene. Jeung dibere penyakit istri ka abi teh nu panyawa teh budak kayak sehat. Hayo we mama abah bae dibawa teh lain ku inungna jeung ku bapana ku abi dibawa ka gitu teh mama abah soalnya kan nyelindi kudu dirawat datang yang sore kayak gitu mesti ayo we abah cek dokter teh cenah di ditu nya di imahan teh heula mah nya saha cenah abah teh cenahnya hayang we ka abah ieu hayang we ngenta turun ka abah abah teh akina aduh cek saha cek dokter cek anu ngarawat saha cenah abah teh cenah saha cenah abah teh dah motor we datang mobil